Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah isin lamun jelema ngurusan batin isin keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah ngurusan batin atuh diolah bae batin teh. Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana didelekeun ku Allah, resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna didelekeun muter terus kos tukang pencak diuk di mana bae ge is we kieu bae bener eta tukang pencak diuk di mana bae keur ngaji ge kieu bae keur ngaji ge kunaon atuh besi bae besi cagana besi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal gitu doang. Besi dia, iya. Jadi jalan guys, renggang ya nama diukna ge. Antara suku kenca jeung suku katu renggang kieu bae. Besi belah dia katuhu, besi belah kenca iya atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna penca diukna ge mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP-na ge ekonomi bae. Keur ngaji ge tatitut. Ya sebentar lagi, tenang ya, udah bereskan dulu, udah saya segitu, udah tinggal tanda tangan aja. Emang pikiran anak dunia, pikiran dunia. Lamun nu pikiran anak nyana teaker ke awewe, tunggu sekedap deh. Sapikiran ada tuh jelema mah. Tah lamun mikiran ada sieun ka Allah, sir kajawan ku Gusti Allah, isin. Kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah panang mere aing kunaon sieun ka dinya aing kudu dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing dia cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut ngahareupan nu sugih susuganan eta bahasa susuganan tah susuganan. Alhamdulillah nu sarugi susugan ieu alhamdulillah tah urang didelekeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema cabut laik mantak ngaji mah babari make sirna nu hese iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah nyahuan kana sir jero hate urang mantak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak kurang aya kolbu di awak kurang aya ruh oh geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kena jadilah sir geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah tafakur muraqabah khidmah dimimitian ku ngahibat heula ka guru nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap saibat tapal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ke ku guru biridan nah ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu mantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati lantaran didelekeun ya aing wudu ti Gusti Allah didelekeun ku Gusti Allah besi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culat cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lendeng geus tong masalah atuh sia mah kitu bae sih tunggu dan datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya tenangtung teh lain abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak-biluk teh isin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilek begitu orang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumahanya barang jadi teh henteu malang saeutik eta luhur
suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun baik itu ngan leutik ja untungna teh apa diteruskan baik apa pertahankan baik ai ditahankan besi ka batur ente jadikeun bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin ada si jelas kan ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu mah sok bade ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok bade naon beureung ieu pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ih tayela lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk keupatna lain deui euy keupat penca mah teger amat teu budak euy nggojotos ge lempeng nu teu boga penca kajeulean katingali salat meunang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkah naga beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lamun ku urang dicaritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom iyalah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada kabeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadeuleuk kusasa usahakeun sok berangkat berangkat kabeh aya nu muncit di luhur paras aya nu muncit di handapeun jembatan aya nu muncit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet kucing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana muncit macam-macam geus uyuhan teh dipacok kotok eta macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sih mencit kotok para tenan di juru sia di mana yang mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mangga tenan di ditu di juru sia di mana boh di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama tenan di juru tumpukeun sia oh abdi di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah gua abdi dipeunci ieu hayamna tenan di juru tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa tadi pencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ai ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah mah nyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang ti peuting pan Allah nu ngadamel atuh terangeun lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyahoan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah kanyahoan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka muridna tuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tagnian bari Fatihah geus beres wallahu a'lam bissawab amil mah beres geus gitu deh la yastagi minas shagir wal kabir wa rafi wal wadi wan ma'rifati wasimaliha geus wallahu a'lam bissawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia bisa anta guru tolol hayang nu bade jasa burung kotokna
mau diganti mah mun make embe leuwih Abdul nuli Abdul mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu hap can bisa tuh walita ekeun nu mantak gaji torekat ku ari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ka sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema da di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema da di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema da itu jadi polisi manya torekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi menyawali tukang limbah teka harti sanajan nya ge teka harti bae pokona mah tanda can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah tita hudang ti peuting wiridna ieu boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleu ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu teu dipigawe kabelah dia nyana cicing bebeda kuari matarang nage waduh hidung tanya ku urang Asia tarang hidung kurang dipantog-pantogeun atuh kadeleuan ke ku guruna nu mantap kadeleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan lecet kotok ulah kadeleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyanana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus terus kita ekeun ai abdi nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama kula ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir ngadaharan daging hayam ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh ieu nyana demo teu anak abdi mendak dibawa bae balik kunaon emang tu dibere roti sakitu sapoengan sakieu cenah cak nyana ge awak geus kuru jasa ku ari tadi keur ka dieu mah dikeun 10 kilo ku ari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang leumpang bakalna ieu bisa diudag anjing asalna ieu mah cek si Abdul Qadir sia tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum udang deui jadi kongkorong jadi kotok deui kongkorong ceknya nuhun ya Tuan Syekh geus segera berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu mun anak sia geus bisa kos kitu awas deg jeung daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan atau alagaan jaheuh nya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu ngahalangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahueun ka Allah supaya isineun ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya non gitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2,5 juta ya Bismillah nu kadua Bismillahirrahmanirrahim 2,5 juta ada 5 juta berarti tilu bismillah 7 juta dari naon eta kos gitu
supaya ulah kadelekos kituna ieu mah supaya ikhlas eta sirna beda ke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun teu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen we malah ayeuna naikeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na gede dieu wajah rakum mana ya wa ma tatihim min ayati rabbihim terdatang kali maka ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anha muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalieur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabalieur tina ayat teh daekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu di pikiran ngabalieur enteng keneh tah mah nomor kedua dibacakeun ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati dideuleu mujizat kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe makan merangan irad 3 rupa lamun ka Kangjeng Nabi 3 rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ka kiai kos kitu dua aya anu hei eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus dosa ulah aya di urang karabet urang asana main catur digenggeureukeun main gaple digenggeureukeun ngadu kotok digenggeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa ya kabat dia orang bongkar bae geus bongkar nah eta ieu nu kos kitu tah ieu baheura kos kitu tah ieu illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun kama taqaddama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasala min bada'i sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus tu jelas bakos kitu beta cara tadi balieurna nu pohara teh mantak faqad kazzabu bil haqqi nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun awas jaku si Allah aing ngutus Muhammad dibere mujizat ku aing Al-Qur'anul Karim mujizat baca mukjizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mukjizat tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya cak si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mukjizatna dibohongkeun fasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza nu kunyana dilakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak ku si Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wah bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang
namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makadu yastahziun istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia sing ada. Dan mantak orang kudu peduli di lembur orang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia ya geus bae mamang kula mama hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawa Gus sia angkorak sia meureun sia geunah hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun pan lamun disiksa aing ka bawa je sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh panul teu ngabocoran ge ka bawa palid kabeh. Kan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor. Ngahina na ulah kenceng teuing sia bisi disiksa. Siksa sia. Aya nu mabok na ulah loba teuing sia beak sabas loki 22 bae atuh. Diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah. Sia mainnya menang teh lah. Menang ka dia aing siet. Geus teu bareres jasa. Ya gitulah nang tangan Gusti Allah. Nah iyalah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyeun langit, saha nu bisa nyeun bumi. Atuh mesti mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min jadi kurang muntayang ka Gusti Allah mudah-mudahan orang disalamatkeun ku Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah mantep takwa orang ka Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300 insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur minggu hareup urang teh kudu mawa kitab urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah bisa zuhud ka Allah bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil nu aya di Turki ke datang ke Malaysia ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih neuk sabaraha minggueun. Ieu mah geus anu dihareup ala kadar di tukang mandeuleuhna bage sarua bae. Berita kedua ti NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama orang rada aya nasionalis. Ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih mungkin leuwihna 2 atau 3 na yeung ke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun besi engka ngagabreg nyor jelema seuk-isuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haul di urang. Ieulah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB. Kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin ialah termasuk Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haul mah. Mun teu haul mah model nu boga duit teu mere, nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haul mah kos kitu bae pokona mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo teh mah kula mah ngabejaan doang. Loba beak saeutik makomo ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB na ieu nelpon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam minggu di dieu lantaran geus kolot
isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu dek datang dikabul ku Gusti Allah sehingga orang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah. Engke nyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa orang pernah babarengan jeung manehanana. Sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama. Komo eta manjana kungsi babarengan jeung urang. Engke tinggal bebeja bae ka malaikat. Pan abdi pernah hadir. Di mana sih hadirnya? Di hadapan Tangkal Ambon pan abdi. Mari ngawuduk di dinya. Oh masalah tuh. Cek malaikat emang konon cicing di dinya. Macet apa lapar? Lapar jeung macet. Malaikat geus jauheun deui. Teman geus kumaha masing-masing urang bae. Nah ya alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugan aya saha bae nu hadir ahli Allah. Jol teh irpeting informasina seperti eta lah. Nah di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga rek doa bae mangga termasuk di Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki itu kumaha bahasa Turki mah tuh geus urang anu nerjemahkeunna saha wallahu alam geus pokona mah tah kumaha nyana bae geus dah geus atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah nganaam-naam napan di sana jeung ela atuh geus sakitu. Eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae ge. Nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus. Tah geus atuh eta endek ditawaran dahar la atuh lapar terus-terusan. Tak ulah saturut-turut bage. Nah gitulah kemudian sabada haul ke orang libur minggu eta. Sok kula sok ziarah ke guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame. Hiji sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jang urang mawana saurang hiji bae yang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui kunyana inum punyana geus sakitu bae hiji pucana hiji amat atuh sakodot tambah teh isin mah hiji satu mawan sadus terserah guys atau orang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus geus tama terserah orang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipecitkeun sababaraha ge moal jasa deuleu jelema sakumaha naon beureum eta mah pokona mah geus dahar geus tumuhun beak kekenceng hampir digorogot ngan emang berkah geus lain deui teh dahar ge lain sadahar-dahar minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah geureum geus didongengkeun jadi geus urang asal nyicipan bae oh sia atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah heueuh masalah geus atuh kadanan kadahar kabeh beru dahar atuh cai-cai batak geus lah urang sedekah cai bae geus. Nah iyalah tinggal di minggu-minggu ieu sakumaha biasa urang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teh kudu. Tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ke bagian senek belah dituna madalahan. Geus isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid. Nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang zikir mantas zikir ke aya anu ti Lombok aya anu ti Turki aya ki aya Habib deui nu ti Jakarta. Nah ieu encan mun aya teh mah kitu sambutan ti bupati mun hadir atau ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat bisa ngising di dinya nya na geus teu cara teh geus teu kudu atuh kumaha ke bae buktina tah mah. Jadi mantak disiapkan isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara nah, sebab engke nyana diuk dek ngadoa dek wirid dek naon dek ngomong ke mungkin teu nyahopan urang apakah setengah jam apa sajam jadi dipersiapkan heula beteng urang cai-cai dan lain sebagainya nah tah sakitu dina minggu ieu ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur
takara ke urang ngaji deui setelah libur 1 minggu. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmaliyu Dawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan lama kana ma yusqa bisawani fihi ziyadata ta'abin wa na'in samangsana apa barang kang den siraman yama kalawan pirang-pirang onta kang parantinya borpi ing dalem iku muhi kacapean wa ana integese capek. Naqasu syari'ul hakim ba'da ma yajibu fihi minaz zakati. Maka ngurangan sofa syari'ul hakim Gusti Allah ing setengah barang kang wajib ya kang ngawajibkeun ya syari'ih ing dalem minaz zakati saking zakat rifqan bil ibadi kena arah olas kalawan pirang-pirang hamba. Faja'ala fihi nisfal usyur maka andadakeun syari'ul hakim ing dalam mayusko ing 1/10 didelek kacapeanana lantaran ieu sawah ieu ladang disiramanana make onta paranti nyebor disiraman maka alat tetambah capek tenaga maka Allah ngurangan karena saware nu wajib tina zakat itu dedeun jeung nyaaheun ka hamba nu tadina pul 1/10 waris 1/10 Omakan la yusqa bima yasama'i walanar laisa fi azalana barang kang ana galaguan iku den siraman ya makalawan banyu udan walanarilan pirang-pirang bangawan laisa fi ngoranana iku tetep ing dalam may pakana yusqa paikila cepe ja'ala syari'u fi zakati ya usyur wanda diakan sapa syari'u Gusti Allah ing dalam ngazakatan nikmat ing 1/10 lantaran sawadi hujanan make guludug hujan guludug make cai ngocor ti bangawan maka eueuh capek urang patani geus atupul 1/10 Hadithu laisa fima duna khamsati auzukin sadaqah lan utawi hadis laisa fima duna khamsati auzukin sadaqah eta teh mukhassisun iku kang naksis li umumi hadisil bab kade keumuman hadis bab jadi hadis anu umum ditasis ku hadis laisa fima duna khamsati auzukin sadaqah panjang teh dongeng
kudu didongeng-dongeng. Bagaul bi masakotis sama unsur maka utawi capan kangjing Nabi bi masakotis sama al-unsur iku mana utawi mana negolu iku iza balago. Tatkala tumaga ya makam zata uzukin ing 5 pirang-pirang wazago. Liana sunata yokasisu ba'daha ba'dahan. Karena satu ane sunnah iku nang tuaken nukun nasis opus saware sunnah ing saware. Ayat nuiji bisa nasis ayat hadis nuiji bisa nasis hadis nuiji deh. Ispa hadisul awzaq hadisun sahihun magawati hadis awzaqi ku hadis kang sahih. Waroda kang tumagaya hadis sahih li bayanil qadri. Adu yang mertalakan kira-kira alladzi tajibu bi zakat kang wajib bihing dalam ladzi apa zakat. Anu maca kitab ge puyeng komo mawa kitab. Emang ngaji kos kieu mah pararu yang lain deui dedelean ge. Nyana aya nu awak nama di dieu, roh nama di imah. Aya nu rohna keur nganjang macem-macem bulan Rajab ge ngopi terus bae. Wajib amalu bihi maka wajib popo ngamalkeun bihi kalawan hadis sahih. Wa taqidul umum bi muqtadau lan ngaidan umum kalawan muqtadane umum. Adalilul lafzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal maqfudu bil harfi magana pun utawi kang den asoraken kalawan pagawean bahwa kumaga wadaya maqfud bil harfi kumayufadu barang kang den asoraken yama bimin alawan min wa ilawan wa alawapi wa ruba wal bayi wal kapi walami wa hurufil qasami wa iyal wa wal bawa ta'u wa biwawi ruba wa bimudhu wa mudhu. Lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba. Urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna. Karomah nu dibikeun ka wali tungtungna jurang kabita. Hayang. Ngadenge wali teu kahujanan urang hayang. Ngadenge lamun wali maka salengka orang hayang. Ngadenge wali bisa hiber orang hayang. Ngadenge wali bisa nyiples orang hayang. Ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam orang hayang. Bagus itu hayang, itu hayang-hayang acan mamanya. Urang hayang tapi barang ngadenge perjalanan anak ulah aya babandul. Nu bandag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul. Manuk ge lamun aya babandulan moal bisa hiber. Boro-boro babandul rapet bejangjangna moal bisa hiber. Lalayangan aya babandulan miring sabelah. Kalau miring zabelah di babandulan deh zabelah miring dari kebelah itu supaya seimbang picen babandul. Urang hirup teh mun hayang bisa hiber ulaya babandul. Nu ngababandulan urang naon min bimin maksudna. Ila. 'An 'Nyi 'an. 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 '
wa ala nya ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba ba ieu teh babandul nu bangkal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nya geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nyana ngeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu kebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanana sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teh inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeut urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ke pamajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan namun dua mun tilu mun opat jadi babandul kabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibagudeg geus pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugikeun untung nage inget bae kana dagangan gomo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPP teh ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salengga ka Baitullah teh malah zikirna ge diembat-embat kunyana
di bulet-bulet abeh apa jar ahli torekoh. Geus make udeng-udeng, make jubah. Abeh pajar, aya abeh pajar makan lain berarti. Jain asli mah teu abeh pajar ja asli. Mandak make jubah ge nya teh abeh pajar kiai, berarti lain nya. Jai kiai asli mah teu lokayang abeh pajar. Ja asli. Urang mah kababandulan ku sepeda, kababandulan ku motor, ku mobil, kababandulan ku jabatan organisasi, kababandulan ku baju. Hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih, nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji. Hayang aya nu mulus, malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000. Malah mah 20.000 lain 200.000. Kadele nama bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong. Babandul. Dai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah. Kamari ieu manyana ngomong bae we cenah kiai sok jasa cenah noregat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga. Soekeun ku aing sia sungut sia. Ka sorga belos ya neuk mah. Nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah. Ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa. Babandul. Babandul boro-boro eta tuh boga santri ge. Kiai Erun mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya nama. Hayang usul ilallah. Ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya mah heraneun gabehan ge kok ieu mah teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon kaganjaran tuh ajungan nasehatan mama pan. Ajungan nasehatan mama hoka mah teh batur mahara yang boga santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah lain kitu ieu ibadah kajeun lah teh nyaon pan nya nama sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah. Ih, kajian ku lantaran didesek bae atunya na ge ngomong. Jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelasna ge leuwih ti 5. Bisa dijualan teh gelas diareup. Jeung make kasur, pohara jasa, jeung sasalaman antri. Sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos gararitu. Lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule. Deuk iraha wusulilallah lantarannya hayangeunah diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul. Sasinun teu resep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat. Deres tuh kiai nama nu lain kiai na gayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari ge jelema nya nama geus teu ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu caket pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nya na perhitungan aku situn penting ku ari bae cau loon mah budak kolot-kolot. Babandul ya. Menurang nyaritakeun Kiai Irun meureun jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan. Mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna. Aing geus kitu mah moal usul cek Kiai Irun ning eureun. Ning dagang tahu coba ngenain disebut lagi mang ada mang berita tuh mang dah mending gitu jadi ngenain ngisu mulai komo itu macara di Garut mah surat undang tuh make Raden bagiannya nama marah goblok ya nulisan anak sah tanya habaran aing teh Raden konon teh ditulis ka Raden anak ke leungit aing Raden tambah jauh jasa tambah lain wusul ilallah wusul ilal jurig tuh bagus gitu mah. Iya kunaon iya surat undang teu make tu bagus. Pan aing teh runa kesultanan, sultan pan aing teh Sultan Saladin. Naon? Tah babandul ieu carita babandul.
untuk di mama-mama yang mangkanang mangkaning aya anu kuari mengabuyakeunnya ka mama kuarinya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel. Nah eta maksudnya pek baik ngan mandeg didinya Bang Balu ulaya nanaon ge ulaya Bang Balu geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho dagang untung dagang rudi ridokeun ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumud dagang rugi ridho manya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhanana sehat eta urang kudu ridho muhun nyuhun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh manya eta kos kitu teh ese masyaallah lamun urang geus ridho kana papastenan Allah keputusan Allah luhur hirup. Nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi itu teh adi urang teh kakak yu urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmi na ulah ya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta susuganan tah tata Bang Balu teh susuganan tah eta tah diondang ka ditu rajabannya ya mah yang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaranna di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta berat mah tah susuganan we tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul nah ieu urang deuk ka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge geura ge anjeun Nabi Ayub Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyengserikeun kana ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuh Kangjeng Nabi Ayub mangajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kosnya nama daek urang ge ibadah ka Khalik apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranyana nyaritakeun tentang kagagahan awakna nyana mah gagapan urang mah bieu nu mantak urang ge mun dibere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah dalekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embe-embe nanti ya iya teh maruriang buadai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embe pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embe nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat pohara amat si Ayub
kudana para reontana para ragenya nama terus baik Allahu Akbar baik tuh tapi pannya nama sugih caknya nanti tetep baik orang lamun sugih mah ente kebal turun sene idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeuleum termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeuleum di sawah nu dihuma bahkan anu dileitna ge wah teh nyawan leit urang dieu mah leit eta gudang leutik ngaranna leit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah ayo masyarakat unjukan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeulem manya cicing bae atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu Akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak wari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak yang pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mah neuk salat bae Allahu Akbar ambo teh si Ayub waramat wo parah iya teu teu bae cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mah ka Allah bae Allahu Akbar cek masyarakat pantes baenya nama Allah Akbar galantaran awak nagaga boga tanaga hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna ju atel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baenya na salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jak nya lantepkeun bae tuma segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mendek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu aju pendek kunaon teh berjamaah bisul jagana bisul bagi geus teu berjamaah malah macak anakna bukan gak berjamaah gak sholat bisul teu sholat urang gua boga pajak kita kos kitu beuh lamun dirisan mah teu mang geus sholat moal ka sholat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa ih sarojeng bunuh diri pohara teh panjenengan sholat kacai sarojeng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa jum masyarakat ka bauan dirinya unjukan ke pemajikan Siti Roma Aisyah teu bau ente mohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing bae kieu ditampilin ku musuh jeger marah orang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan bareng keur cicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleu sarwiti kabogoh urang aduh jak jana teh wit cabok lagi wit
berasa indah tabokan muwit aduh Masya Allah ngenahin jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kenebet tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik nikmat iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirnya dengan sadar jeung yang Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah kak ka ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kefakiran dibalik kesusahan didinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salam lagi geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna Ceki Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat sahasi jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang deleukeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebeja ke pemajikan atas tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan geri di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet tangan emang dek naon ka ulah loba omong aing dek nasbeh bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong kakarak endeu geus geus usil ka aing tah tasbeh subhanallah 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 kak kok ada jadi getol si paeh aing si paeh aing mani penyakit bahkan kembang paeh hitut kembang tai tajakit kembang paeh jadi mentek aing ieu mah tasbih bae rasa bisa-bisa aing bae oh tadi kamari keur sehat bakon teu teu keur sehat mah poho aing justru iya kuari keur muriang dibalik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang tak kos gitu mah sebabnya anda keur sehat teu inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan kok jelema keur bra-bri bro malo baja sebe bro di pantro bo di juru ngalaya di tengahi mate kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi maha kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be Jumatna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khusus on deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge leuh nu di imah mah bau hapek mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh Ki Haji kos kitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol teh Ki Haji
berbagai fasilitas saya cabut ku Allah, mobil teh hiji-hiji acan, motor teh hiji-hiji acan. Nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh, boro-boro usahanya na pabrik ge macet. Geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh, cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh, aing ka mana? Ka mana aing balik? Udah pangbalikan di ka sia. Mantak aing sakitu nyandung ka ditu geus momal aing diantepkeun bae, jang balik aing. Cek nu kolot nyeri aing mah teh. Yang pengbalikan burung buat wah aing muriang sa coba ayo nunggu usapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan tukang usapan sudah ngomong pokokna mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot eueuh nges pokokna mah kuari mah cinta bule deui ka neng deh kalau kuari bae kemarin mah dibagi opat sering saparapat kuari cokot deui cinta geus jeung meng kabeh geus raradutan kieu coba teh cinta udangkeun coba barangna udang teu henteu cegeuna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah geus loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan karek balik nggak sicarakan nggak kuno kolot kamari iya marah gua dulu marah sebab non mesti diusir pan diusir kemana balik ya nak dah gua rima susah jasa nah neng gua rima kakak mana samping kakak nek mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek tiheula bae abeh ka sorga na tiheula cenegeh di ditu naga lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik naga batur Gus baralik nyana mah panderi sugan teh maca sholawat orang muka kas heula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji, getol sholat, getol berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugi sebab sugi mah nya tilok ibadah tah mana tah babandul areueuh keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideuna secara gaibna tuh keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah nya bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending miceunan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul tah coba ulah boga HP ulah boga mobil ulah aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah jalan apa hayang kalau lo ngomong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol ta guru murid bisa ibarat guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah bari urang babandul nah iya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngebrah kapan seuneu teh nuanieun sedangkeun geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun
brus karena diperkirakan bakal tutung jadi arang ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim secara mata kasat menyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim pae Ibrahim tutung oranganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong doang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya paling ge dijeburkeun boh itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malah aya mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarah ka kuburan tengah peting hujan bari geledeg sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan para ujang salin ujang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar jangan mudah nginum jangan salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki saya mbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos gitulah saat-saat eker model kos gitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandul eta tadi leungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu kuari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna dibere cahaya anak ketika mantas diusir ku pemajikan anak ajunya anak teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe dua poe tilu poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantarannya HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan kan teu rek mana naonnya namatungan di tempat bae di dinya mah nya diusir di luhur kuburan jadi didinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ka jalan kabeh abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna cek ngalaman naon meureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun ngintip si mbak meureun tuh ku kabehan tuh atuh dak naon ngintip-ngintip keur mandi atuh kuari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak naon mbak diintip atuh mun nyahoeun masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah Kanjeng Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur
atuh kitu kene para aulia Allah Tuan Abdul Qadir diangkat jadi kutub nate jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema geus berjuang anu luar biasa geus dianggap nu edan cumplang campling karak didatangan cahaya ilahi urang aya ngapanggih jeung Lailatul Qadar aju puasana ge bukana ge rujak aya kopi aya teh manis aya teh tawar aya cai putih aya budak aju beladirna rujak samangka aya rujak naon gara bonteng suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk ngagian Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun manja beda tuh moal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah teh digaollokeun barang daharna dikurangan karak urang geus prihatin anu luar biasa mun daharna ge biasana sok sapiring urang 3 comot bae comot Muhammad Ali tapi tah kuduna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang aya hayang manggihan Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggil Lailatul Qadar aju manggil Lailatul Qadar na model orang pondok mah aing manggil Lailatul Qadar ira jam 12 beurang menya Lailatul Qadar jam 12 beurang penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae guru lah penting dahar dikurangan minum dikurangan fokuskan ke Gusti Allah ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun kana sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat ta si Lailatul Qadar cak Gusti Allah emang na parang sana babandul nailah ulaya babandul mulayan orang guari micenan babandul sok ulaya kabeng berat naon bae ge ulaya kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye itu urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui cenghar urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang di peuting we udang jam 2:30 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge suara bangkong kadenge cangkas kadenge dan naon ge kadenge urang lamun seri udang peuting mah aya nu seserian kulo ge kaget Goreng kaget setengah tilu anu seserian gini wah naon ieu kunti anak ta lain ieu ngan kudu di tangan di mana suara nu seuri goreng santri mas setengah tilu geus seserian bae masyaallah ku senang-senangna teh nyaho ekonomi keur macetnya mah sorry bae tengah peuting deui masyaallah ya si budak yang seurikeun naon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seurikeun naon ieu lah malah bejakeun lah gua aing. Sakjana mah aing teu ngintip beureunan. Sial teh santri, ya Allah, ya Rabbi. Tuh. Eta kos dari itu asal aya berarti penting suara kadenge ka urang. Masyaallah. Nah ieu babandul aya jelema nu geus naek turun deui. Komo nu encan naek mah ku babandul eta berat. Maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bread teta makan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal carana tanu mahal tah sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus lah geus aing ngabau-bau sumut atuh ngabejakeunana maksudnya aku pak
maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heueuh naek urang ijah heueuh naek beuki embung sorangan aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu ye misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rozak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika urang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal nu katu teh embung-embung sebab naon aya anu dipertahankan hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieulah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peuremkeun mata cocokan ceuli cocokan irung pae atuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok nak mata dipereumkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokkan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu di handapeun naon karangarana susu nu belah kenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak deuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asub keluar Allah asubhu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing ge sia Ibrahim teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nomor nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mata mah zikir syariat ngaranna naek beka dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur ceuli diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu saha sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh aya kos kitu mah kakara gendeg geus embung aja minta antar ka pamajikan antar kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan orang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kaler loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu nek ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh
napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal-kebal fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik kaluhur ka dieu kaluhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah ta napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik lain muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu ye culat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae neuleuh jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana ka dia dibere ku Allah jadi urang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan jika biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam bishawab.